Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gusti Allah teh anu nyiptakeun waktu subuh nu ngajadikeun waktu subuh nyingsingkeun waktu subuh tina peuting poek mongkleng buta rata sakira-kira eueuh lampu eueuh neon eueuh listrik mah teu kadeuleuna naon nu ngajadikeun poek Gusti Allah. Ta eta teh poek teh lantaran mataharina aya di handap kahalangan sebab ayana sinar matahari teh di mana-mana takobul, di mana hareup-hareupan ketika mata poe teu keur hareup-hareupan teu ngabogaan sinar, maka terjadilah poek ketika muncul di panon poe di sebelah wetan. Mulai aya waktu subuh nu ngajadikeun waktu subuh teh saha Gusti Allah. Tanda waktu subuh teh dijadikeun ku Gusti Allah teh aya dua. Nomor kahiji adalah aya sinar heula ke sinar tersebut jadi eueuh fajar kadzib ngaranna. Ke sinar kedua ngaranna fajar shodiq anu nangtukeun kana waktu subuh. Begitu diteliti aya fajar kadzib aya fajar shodiq aya hiji keanehan diangsongkeun baheula teh ka ahli palak di Amerika. Bingung di Amerika ge diangsongkeun ahli palak di Yunani heula urang Yunan ge bingung diangsongkeun ka ahli palak kitu Spanyol ulubek bingung lantaran pada dasarna panon poe teh di mana-mana geus muncul maka pan teu ditarik deui. Tapi ieu mah aneh aya sinar disebutna adalah fajar kadzib. Eta panon poe keur meujeuhna di jero kunaon atuh aya sinar tersebut gebat panjang set tilok nyararaho jelema nu aya di majelis ieu mah lantaran tilok udang subuh deuleu atuh udang heula subuh sok heula jam 4 neuleuh ka arah ditu bakal aya engke ngaranna fajar kadzib. Eta mancan jadi waktu subuh tapi aya sinar eta lah nu dipertanyakeun di dunia ka ahli palak di dunia. Sok gerak bingungan kabeh ge eta engke surup can aya eta mah can asup waktu subuh ke geus aya fajar shodiq. Fajar shodiq mangke bakal aya sinar ngebat ka luhur set kemudian nyai-nyayan beki berang eta mah henteu surup deui. Tah eta nu dipermasalahkeun teh ku aya sinar haju eueuh deui sinar naon? Lamun lain Allah nu nyiptakeun waktu subuh saha deui sebab tina perputaran matahari ge teu kaharti. Berbagai tafsir nyaritakeun, berbagai tokoh-tokoh palak nyaritakeun tentang sinar tersebut sebab aya sinar teh tina hawa teh anu kasorot ku panon poe. Jadi panon poe nyorot kana hawa timbullah sinar. Sedangkan eta kan panon poe di jero keneh haju aya surup heula kahalangan kunaon. Datang ka kuari encan terpecahkeun. Geus moal aya nu bisa mecahkeun. Eta mah hiji penciptana Khaliqul Isbah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tah kuari subuh jadi beurang bat nu ngajadikeun beurang teh sah. Tanyakeun coba ka orang Amerika, tanyakeun ka orang Eropa, tanyakeun ka orang Amerika Australia. Saha nu nyieun waktu subuh terus beki beurang. Walah ya Gusti Allah. Diciptakeun ku Gusti Allah teh waktu subuh teh eta teh waktu anu luar biasa energina tinggi. Lantaran tina udang subuh malain deui ketika orang subuh teh ningali panon poe sinar anu luar biasa energina hese nyaritakeun kamangpaatan sinar dina waktu subuh. Namun urang kasorot ku panon poe langsung dina waktu isuk-isuk eta panyakit bakal raragagan sebab dina sinar ngandung berbagai kamangpaatan anu hese dicaritakeunana. Mentak ngahajakeun coba ge urang moe awak isuk-isuk tapi isuk-isuk di poe awak kurang teh
seger hiji. Nomor kaduana membangkitkan semangat nu endek digawe kasorot ku panon poe gagah digawena. Nu endek ka kantor kasorot ku panon poe gagah ka kantorna. Nu endek ka pabrik kasorot ku panon poe gagah ka pabrikna. Nu endek ngaji isuk-isuk poe minggu kasorot ku panon poe ngauduh keula gagah wae. Gagah sidar isuk-isuk teh lain lalawara. Mulai jam 7 jam 8 masih gagah keneh, jam 9 jam 10 geus dula deuleu bae lapar. Sinar lapar geus aya. Dula deuleu bae sial kiai angel amat ngajina. Nyumpahan ka kiai tolol. Sidar jam 11 mah geus lain deui ngantuk. Setengah 12 geus pohara jasa geus ngantuk. Boro-boro disadiakan tempat tidur diuk bae bisa nundutan hees. Lumantak kurang ke masjid jam 10 ke masjid jam 11 poe Jumat diuk sila hees. Ulah dihudangkeun bubar Jumat. Kita bawaan sinar matahari isuk-isuk mah teu beda, tapi begitu setengah 12 jam 12 lain deui. Naik deui ke ketika jam 2 mulai gairah aya deui. Itulah diciptakeun ku Gusti Allah. Nu nyiptakeun kos kitu teh saha Gusti Allah. Masyaallah. Falikul isbah wa ja'ala al-laila sakana. Jeung Allah ngajadikeun peuting sebagai tempat istirahat. Berang orang kaladang capek, nuka kantor capek, nuka pabrik capek, balik hari maghrib, sholat, dahar, istirahat, isya, langsung jang istirahat penting teh. Wa ja'alal laila sakana. Lumantak aneh ku hari mah dagang ti penting baheula mapan ku kolot teh ai maghrib kita nutup dagang teh ulah sok engka. Geus waktu istirahat ku hari mah maghrib malah